Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu lil munadhalati bayanu anna ramya mubadaratun. Landen sarataken kadoe akad munadhalah akad panah-panahan. Opo mertelaken ing satuhune anak panahe mubadaratun iku kang agi-agian. Wahia ayabdur ahaduma bi isobatil adadil masrud. Wahia lan utawi mubadaro iku yen tah agi-agian opo salah sawijine wong ngroro bi isobatil adadil masruti kalawan ngenani pirang-pirang bing bilangan kang den sarataken. Au muhatatun atawa muhatoh saling ngurangan wayalan utawi muhatoh antuko bila isobatuhuma iku yentah ngabandingi opo ngenanine wong roro wa yutrahul mustaraku lan den buang opo kang den sekutukaken. Paman zada biada dikada maka utawi sopoman iku nambahi iku wuwu yaman kalawan bing bilangane anu panadilun pahuana dilun tegese maka utawi yaman iku kang panah-panahan iku kang panah-panahan tenu menang. Wa bayan wadadin nau biromi lan mertelakan bilangane gilirane panah wal isobati lan ngenani wa masafatu romi lan jarake ambalang wa qaddul gordi lan kira-kirane kang den seja apane tulan dawane wa ardon lan ambane ilaya kodami baudiin fihi gordun malumun angin yentah ngakadaken yaman bimaudiin kalawan panggonan ikut tetap ing dalam maudi utawi persejaan kang den kinawaruhi payuh balul mutlaku maka den tanggungaken opo kang mutlak alaihi ngatasi gardun wal yubayyina sifat taramilan becik mertelakan kita ing sifate ambalang min korin saking sistem korok wahwa isobatu syan bila khodasit lan utawi saya korin iku ngenani asani geribahe bila khodasin isobati syani iku ngenani geribahe kalawan oranana lebet anak panah au hozkin au khozakin boleh atau sistem khozak wawa ayus kibah lan utawi khozak itu entah ngabolong yaman ingsan tapi walayas butupi lan oranana tetep ya romyu pihi ing dalam syan au khoskin au khosakin atawa khosak sistem khosak wa ayas buta lan utawi ya khosak iku yen tetep ya romyu pihi tegese ing dalam khosak wa ayas buta au markin atawa mark wa ayyan fuza lan utawi markin iku yenta ngabolongi yaman payin atlaqo maka lamun ngamutlakeun ya isnani iktadol qur'a maka netrapi ya munadhalah ing qur'a ing sistem qur'a wa yajuzu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya yang mau dibacakan Fatihah supaya hasil maksud hiki azari fahalepi mudah-mudahan
mudah-mudahan dihasilkan maksud bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ti imah datang ke tempat pengajian atau ke pesantren eta ngaranna hijrah maknawi. Hari hijrah hisi nama geus ditutup karena hijrah hisi nama timalawi tahun ke hiji hijriah sampai tahun ke-8. Sahabat anu pindah di Mekah menuju Madinatul Munawwaroh terus eta karak hijrah hisi disebut muhajir sahabat-sahabat Kangjeng. Tapi anu geus lewat mah di tahun 8 Hijriah karak mulai pindahna ke Mekah tahun 9 Hijriah tahun 10 Hijriah henteu kasebut muhajir. Berarti geus ditutup komo zaman ayeuna mah hijrah hisi geus eueuh. Aya ge hijrah maknawi. Jelema anu tatalina kafir laju menang hidayah memeluk agama Islam. Eta ge kasebutkeun kana hijrah keneh. Jelema anu tatalina mabok bae kuari eureunnan mabokna tek tobat hijrah keneh. Tanya eureun sia kunaon teu boga duit lain tah mah lain hijrah. Jelema anu bodoh be mamanggul kabodohan berat eta bodoh teh berat dipapanggul be terus be aju kabawa paeh atuh di ditu ge manggul bodoh kan geus mah di dunia berat memanggul bodoh di akhirat ge tuh berat deh. Maka piceunan kabodohan teh berangkat masantren piceunan kabodohan aya pengajian di lembur-lembur urang ngaji terus be datang ka caroplokan tah bodoh tia ti bodoh karena kapinteran hijrah keneh. Mudah-mudahan be urang kasupkeun kana hijrah. Tapi hari haji pendi mah Gusti wa baheula nya mah kitu bae. Geus berarti teu hijrah-hijrah. Ya Allah walladzina hajaru fillahi mim ba'di zulimu lanubawi annahum bidunya hasanah. Allah ngajanjikeun jelema anu berhijrah di alam dunya tia dibere hasanah, dibere kabagusan, dibere kadamaian, dibere katenangan. Mentakan rata-rata jelema ngaji teh tenang luar biasa, pohoan ka hutang. Pohoan janji Allah mantakan balik beti pangajian atau inget deui puyang deui mantakan lamun geus bung puyang-puyang parees be geus deui terus bae lanubawi annahum fid dunya hasanah dibere hasanah ku Allah. Untung sangat luar biasa. Masya Allah mantakan yuk terus urang ulah eureun batur mah hijrah tia min makomin ila makomin min makomin ila makom terus betina makom naik hari urang mah ieu teh urang mah lain naik tia min makomin kana makom tih henteu boga makom mingping ngubrus be ka handap urang mah terus be ka handap Gusti nu agung. Untung jelema anu hijrah maot Allah mere
wala ajrul akhirah akbaru law kanu ya'lamun. Geus komo di alam akhirat mah geus hese ngomongkeun dibere sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Mantakan ieu geus ku ari urang di alam dunia hayang boga katenangan usahakeun hijrah. Hijrah teh terus berusaha urang teh ya ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terus bengke urang diberi hijrah, hijrahna naik bisa husu ka dituna. Tina husu ka dituna dibere makrifat ku Allah, amin. Henteu bisa orang secara langsung atau milu-milu urang teh. Insyaallah urang terus kebiasaan urang ngalaksanakeun zikir bersama. Urang mudah-mudahan be kaasupkeun kana tina bagian hijrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tayi terus be anu dijanjikeun ku Allah lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirah akbar. Di alam dunia dibere kabagusan, komo di alam akhirat dilipat gandakeun kabagusan ku Allah subhanahu. Hijrah ya Allah Gusti Agung. Ari aja pendi mah hijrah teh moto doang. Nyeuna mah kayak geus dikaler teu pati laku ka beulih kidul. Nyeuna mah hijrah teh hayang moto bae tapi eueuh anu disimpen. Ya Allah Gusti Agung. Tah ieu lah terus urang lamun urang ngomongkeun ieu hijrah teh teh be usahakeun engke ka ditu nama fadlum minallah. Padol ti Allah subhanahu wa ta'ala. Dibere ku Allah husu padol, dibere ku Allah kamakrifatan padol. Sering kukulan no dia omongkeun ieu be lananta ieu niat dina niat salat teh ya mun salatna fardu kudu cumpon persyaratan 3. Hiji qasdu, 2 fardiyah, 3 ta'yin. Usolli qasdu ngaranna, fardhu fardiyah ngaranna, zuhri mun johor asli mun asar ta'yin ngaranna. Geus ku usolli fardhu zuhri cumpon persyaratan niat, qasdu fardiyah ta'yin. Urang sok aya tambahan kiai eta sok aya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin tah aya arba'a rakaatin dikertegkeun diasupkeun deui ka dinya eta meunang ganjaran sunah. Hurujan min hilafi man aujabah cak Imam Mazhab Maliki mah eta tia ngertegkeun aya arba'a rakaatin salat johor, asar, salasa rakaatin salat maghrib wajib. Mun eueuh etaan teu sah. Arba'a rakaatin. Kemudian mustaqbilal kiblati atawa Ka'bah ieu ge sunah deui asupkeun ka dinya. Lillahi ta'ala sunnah deui asupkeun ka dinya geus berarti nu wajibna 3 nu sunahna 3 kertegkeun. Tah lebah mana ngertegeunana atuh lebah ngabarangkeun jeung takbir. Ari eta mulai usolli fardhu zuhri encan mah karak persiapan niat. Ari niat nama barangkeun ke jeung takbir karak persiapan. Al qasdu bil qalbi eta ngarannya mantak prak becak Muhammadiyah deuk naon kudu make usolli geus niat mah geus langsung be di hate teu kudu make usolli mubazir dicabokan dia. Wayu sanut talapuz disunahkeun atawa anutku
atawa at-talaffuzu ucapkeun tamemehna teh jang naon kajang eta teh ngabantu kolbu ulah malaweng bantu make usolli pardo juri dibantuan bae ge make usolli malaweng bae atau komon teu dibantuan mah geus balangkeun tah liwat teuing teh Muhammadiyah laju di debat ku NU nu telok ngaji deui woi tusah dia teu make usolli mah liwat teuing ditage tah segede kan ngisiin ke eta teh liwat teuing itu ye ari Muhammadiyah ngomongkeun jang naon make usolli teu kudu didebat ku NU nu telok ngaji tusah eta tah nu ribetna eta tah atuh eueuh masalah tah geus urang mah mani ngararaji bae geus sabana mah geus ngararaji tah ieu usolli fardhu zuhri di mana terapkeunana barengkeun kejeung takbir kudu aya muqaronah barengkeun muqaronah timulai hamzah lapad lapad Allah datang karo lapad akbar Allahu akbar teu meunang aya lolongkrang kosong awalna kosong tengah ujung eusian teu sah awalna ayaan tengah kosong ujungna ayaan teu sah awalna doang ayaan aditu nu kosong kabeh teu sah ieu mah kosong kabeh komo tah mah tuh eta teh kan ieu sing awas tah tek beh kudu aya muqaronah hakiki istihdor hakiki tek beh kudu Allahu akbar aya kabeh takos kitu mun henteu ayaan ieu teu sah lamun teu sah dina takbirna teu sah dina salatna mun teu sah dina salatna sarua jeung teu salat mun teu salat sorga embungeun narima jalema nu teu salat mun sorga geus embung narima engke di akhirat lembur ngan dua parikun fil jannah wa parikun pisair ngan ukur lembur sorga lembur neraka mun ditolak ku lembur sorga atuh pasti haji pengen dicicing di lembur neraka tuh ya Allah ya Rabbi tah asana ieu eueuh potongan beungeut kos karari itu komo diserang ku corona mah geus asana ka neraka kabeh asana ayo lamun endek nyekelan eta mantakan Imam Ghazali Imam Juwaini Imam Azra'i Imam Subki berat mah lamun kudu kos kitu mah berat sahapi jelemaeuna jadi ieu mah bangsa ieu atuh pantarang hayal kabeh ulah kelas jelema nu tilok ngaji sanajan jelema nu ngaji ge berat ulah jelema anu masantren terus ngaji ieu teh ieu tek bengan teu jadi ustad nu jadi ustad ge berat sarua nu geus jadi kiai ge komo lamun proposalna teh datang-datang atuh takbir usolli inget ka proposal deui lah ayo ih kiai kula mah geus mikiran proposal eta teh ngan mikiran berkat doang atuh sarua tah ge tah ayo sulit luar biasa geus kuari mah ulah mikiran eta geus tah ulah mikiran muqaronah hakiki istidor hakiki lain pagawean urang lain pangkat urang geus bae muqaronahna urfi istidor lagi atuh kan itu istidoran muqaronah urfi asal takbir langsung Allahu akbar jadi Allahu akbar eta ge geus aya niatan jerona jadi we geus tuh cak Imam Subki lamun teu dicekelan tah nu eta bakalna ngagejluk kana waswasatul madmumah waswas anu ditacad ku agama hartina bakal anclug kana jurig bakalna dengan teh geus matakan moal bisa diudag sebab itu teh ngomongna hakiki istidor hakiki mun geus ngomongkeun hakiki berarti ngomongna hakikat mun ngomongkeun hakikat berarti lompatna kana makom
atau otomatis jelema encan boga makom dek mudag nu itu bau. Hei, datang ke belut jangan moal bisa. Moal kajenten kukumah ge belut jangan. Moal orai tak-takan. Moal tak usoli endek ngasupkeun kosdu padiatahin datang ka istihdor hakiki usoli pad Allah datang ka ngeluk hampir potong tonggongna ge. Moal mal bisa. Moal kapanggih kajenten kukumah ge. Naon atuh eta mah ayana dina makom. Istihdor hakiki teh ya ayana dina makom engke bae lamun urang na geus suluk terus be Allah mere plek 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 datang ka makom eta teu kudu ngeluk aya sorangan bakalna ari ku hari mah atuh geus makomna makom urfi geus be makom urfi Allahu Akbar jadi tuh tah eta kumaha tah kiai eta bakal ka sorga atuh ka sorga di neraka ditarikan dia ka sorga. Nges pan tadi mah tak endek make nu pertama mah iya kan teu sah ya kan atuh ieu kabeh ukurna teu sah kabeh kos aji pengen dia boga makom beuh aya makom berkat doang nya mal bisa moal ulah dipaksakeun ulah dipaksakeun main kuluhum teu bisa dipaksakeun eta teh geus ti dituna ge ngomongkeunna muqarana hakiki istihdor hakiki ngomongkeun hakiki teh hakikat ngomongkeun hakikat teh ya berarti ngabogaan makom beuh kudu make proses panjang hirup datang ka boga makom teh ya eta teh ya teh melalui perjalanan suluk geus makrifat ngaranna geus datang kana marifat urang mah ulah ngomongkeun marifat husu oge husu ngahayal keneh husu masyaallah aya galeun husu susu teh ya Allah ya Rabbi seorang normal bae eta teh tah bakalna ngagejlug kana waswasatul mazmumah was-was anu dilarang ku agama setan berarti ulah maksakeun ieu kan loba di lembut tuh watem merakat ngomongkeun juy kudu aya kosdu padustami kudu diasupkeun ku curugkeun gebul-gebul ngomongna ge tad ari sia bisa henteu beloon sia ngomong doang tah sing hade awas nerapkeun kosdu pardiatain ieu sabagian mantak di dituna ge wah taro subki wah tarol imam wah tarol Ghazali ngaran-ngaran geus ikhtarot ya isbatul ahkam bil ihtiarot khorijun minal mankul wala yahruju anil qaedah geus pala tahqiq wa minal majhab kaluar manggul majhab teh berat teuin kudu make ieu teh muqarana hakiki istihdor hakiki berat ulah jelema biasa ustad kiai berat memanggul eta geus akhirna ku berat keluar tina mankul majab tapi cocok henteu keluar tina qaedah majab ad-darurah tubihul mahzurat tah eta teh kakara asupkeun di mana make qaedah keneh pala tahqiq wa minal majab geus teu kudu hese-hese make muqarana urfi bae eta cekelan sah salat teh jang pangkat urang ka sorga. Tuh ari nu maksakeun hayang muqarana hakiki laju teu jadi nyana make urfi henteu hakiki henteu ngancleng ka neraka. Tah sing ade kudu cekelan tah eta mah jang nggon makom. Geus lamun enggeus bagian-bagianna meungeunahkeun bakalna moal pabeulit. Moal pabeulit lamun enggeus bagian-bagianna ikan nu pabeulit ge lain bagian-bagianna. Jelema anu biasa main bola atunya nama ngeunaheun teu pabeulit henteu nyaho kana istilah bola nyaho kana kieu jeung kitu ngeunaheun pasti tapi jelema anu henteu biasa main bola mah atunya mah asal nendang bae terus offset los terus bae nah iya kan aya kadang-kadang jelema ngaku bisa ngaku nyaho tapi terus bae offset ge terus bae eta mah bagianna kang bangsa majhab aja pendi ngaku bisa main bola ngaku biasa main bola biasa tak be tapi yang main bolanya terus be offset tuh ayu bae tah lamun jelema
geus biasa ieu teh ye main catur nya karena istilah catur atau ngiraheun anu henteu biasa mah puyang. Ieu ge ye urang endek nyaritakeun lomba memanah. Lomba geus ngadena ge asing. Komo istilah-istilahna asing atau otomatis didengekeun ge puyang. Awas, penting dina agama lain penting-penting deui. Waktu eukeur perang Ahzab atawa waktu eukeur perang eta teh sahabat waktu eukeur mentaklukeun wilayah Thaif. Henteu loba kafir teh kafir ngan hukur 3.000. Sedengkeun umat Islam pada saat eta teh lebih daripada 20.000. Lebih daripada 20.000. Otomatis cak sahabat teh biasana ge urang perang. Kafir lebih loba, urang Islam lebih saeutik menang. Atau komo ieu mah kafir ngan 3.000, urang leuwih di 20.000. Lah eta mah di deheman ge pareh heula. Nah, geus mulai rada sombong kan saya kan. Geus mulai di deheman. Tak sabagian deui teh kudu di deheman tah mah kurang kieu be kieu. Kieu kabeh atuh banjir teh mah. Geus ukurna palid ku kieu urang doang ge. Beuh, hartina geus mulai sararombong. Tak begitu sup tempur teh ya. Musuh teu kanyahoan. Musuh teh arareueuh musuh. Kunaon ke luak liek ujug-ujug cep Masya Allah iya panah ujug-ujug nararancem golepak umat Islam meraot ya Allah ya Rabbi hebat ternyata musuh di Thaif pada saat eta teh jago peperangan ieu teh sistem naon gerilya heula sistem gerilya. Jadi henteu langsung berhadapan teu kanyawan ti dieu teh jago memanah. Terkenal luar biasa eta teh musuh geus mah jago sistem gerilya, sistem memanahna teh teu kanyawan, ujug-ujug cep. Kan eta hebat luar biasa. Mundur deui sahabat, jih lain lawanan ieu mah. Kemudian terus maju deui ribuan sahabat pada saat eta teh nu gugur di medan perang. Syahid. Ieu kan lain bantrak-bantrak kekuatan musuh melalui sistem memanah setekanyawan ia mantakan panah dibutuhkan dalam pertempuran perang geus kudu piawai berarti ieu teh kudu tepat sasaran lamun kuari mah lalanan ieu teh nembak kuari mah nembak lalanan kudu jago nembak berarti set buser geus bari lumpat ya ces tah pas kitu ieu teh tag deh Haji Pendi ulah iluan nya nama geus ukuran lamun nembak nya nama tuh tibalik ngajader kanyana atuh pae sarua sistem mana ge atuh ukuran nyancap sorangan teh mah tuh ieu sing ngadawas Zaid jeung Bakar teh lomba memanah sistem daripada hadiah nama akur kejeng lomba daripada ieu teh pacuan kuda geus bisa make sistem pemerintah ieu teh hadiah camat hadiah bupati hadiah gubernur hadiah ieu teh presiden nu nyediakeun daripada hadiah tersebut presiden lamun ieu teh presiden bupati lamun bupati atau perorangan. Sudagar Ibrahim menyediakan dana jang juara pertama 1 miliar. Ieu kan tujuanna kajang memicu jelema teh daek latihan memanah supaya engke hararebat sistem memanahna. Di mana harebat sistem memanah? Di mana ieu teh aya serangan musuh ka umat Islam geus siap kabeh tempur, geus siap kabeh perang. Umat Islam teh kudu bener-bener geus siap kabeh. Hari kuari mah pan ieu ditanya ngan ukur sungut doang. Siap perang, siap. Siap bisa naon? Henteu bisa naon.
atuh siapa tuh ngarepotkeun doang tapa atuh teh ngarepotkeun jenderal doang woi wayah dahar garembul wayah perang harees atuh tah mah paraeh kos kitu mah komo Haji Pendi mah ngaribedan doang geus mendingan sana peh ti heula bae tamanya tuh kapten segala bae tah Zaid jeung Bakar tia lomba memanah ieu kudu aya persyaratan-persyaratanna seperti lomba pacuan kuda aya persyaratan-persyaratanna mantak di dieu wa yustaratu lil mudadalah bayanu anna ramya mubadaratun disyaratkeun dina lomba memanah kudu ngajelaskeun bahwa anak panahan teh panahan set mubadaroh saling ya mendahului artina eta bener-bener karencang bisa ieu tia boga Jaed anu menang nu teu heula bisa boga Bakar anu teu heula kabeh mubadaroh sama-sama kemungkinan bisa ulah kieu ye nu Ki Jaed mah ieu teh ieu nya bagus nya kenceng nya panjang ari nu Mang Bakar mah hampang ngoleang begitu set ditarik boro-boro datang ka ditu ngagapluk hati heula di hareup tah teu meunang geus kitu kudu seimbang anak panahna eta ngaranna mubadarah kudu bener-bener saimbang mantakan wahia ayab duro ahaduma bi isobatil adadil masrud artina salah satu antara Jaed jeung Bakar teh aya anu leuwih ti heula aya kemungkinan bisa Jaed nu menang bisa Bakar nu menang ieu teh ukuran bisa ngenaan kana jumlah ieu teh anu geus disyaratkeun jumlah anu kudu kena kieu ye set be misalnya nyieun buleudan eta teh gribah ngaranna teh eta engke cak juri teh cak juri ieu dibere tah 5 anak 10 anak panah Jaed Bakar ge 10 anak panah akur sama-sama 10 lamun 20 Jaed 20 Bakar pun 20 geus otomatis tak cak juri ieu kudu tepat sasaran kudu pas tengahna misal ieu pas kudu tengahna geus mulai laki Jaed setek terus setek 2 3 datang ke 20 sanggeus da 20 dideuleu nu tepat sasaran teh sabaraha anak panah barang dihitung aya 5 anak panah kemudian nuja Bakar dideuleu begitu dideuleu aya 4 anak panah anu tepat sasaran berarti ieu anu menang Ki Jaed Jaed mah anu tepat sasaran 5 sedangkan Mang Bakar mah anu tepat sasaran ngan 4 matak di dieu kahom satin min isrin seperti ieu teh 5 anak panah tina 20 anak panah anu dieukeun anu dilepaskeun set 5 anu tepat sasaran sedangkan Mang Bakar mah arba'ah min isrid 4 doang berarti eta anu menang adalah Ki Jaed mantak payastahikul malul masrud fil akdi eta anu berhak narima hadiah adalah Mang Jaed hiji tah ieu sistem sing adawas eta ngaranna mubadaroh tah sistem mubadaroh tah kos kitu teh mubadaroh set kemungkinan diantep heulanan kemudian aya sistem deui muhatoh sistem muhatoh teh sistem dikurangan wahya antuqa bila isobatuhuma
ngaran-ngaran sistem muhatoh eta teh ya ketepatan sasaran boga Ki Jaid jeung boga Ki Bakar ieu tuko bila perbandingkeun aya sabaraha nu akur antara boga Jaid jeung boga Bakar ketepatana anu ieu teh akurna sanggeusna 20 panah ditenden ka Mang Jaid 20 panah ditenden ka Mang Bakar kemudian siap set Ki Jaid heula pleng ces nancap pleng ces nancap ka sisi aya anu ka tengah aya anu ka luhur aya anu ka handap aya anu pas pasti kan gitu tet lamun aji pendi ceng cus liwat kabeh terus nu 20 hiji acan nu nancap eta mah hambur tanaga tam tuh engke Mang Bakar deui setek panah teh aya anu ka tengah aya anu ka sisi aya anu ka leuwih luhur aya anu ka handap engke bakalna waitrahul mustarok geus beres juri nempo set begitu ditempo mana ieu teh ya anu akur heulanan nu akur dideuleu nu Ki Jaid aya anu ka sisi pas jasa lebah garis dideuleu nu Mang Bakar ge aya anu ka sisi pas lebah garis ieu akur ieu antara Jaid jeung Bakar cokot ta eta yutrahul mustarok cokot ulah dihitung anu akur ta yutrahul eta sistem muhatoh ngaranna teh ieu kaasupkeun kana sistem eta teh muhatoh dalam lomba memanah ya Allah cokot tek be aya anu akur misalna aya 3 nu akur ieu muhatoh kurangan tah sistem muhatoh teh mengurangi anu aya persamaan antara Ki Jaid jeung Bakar sanggeusna dikurangi eta tek ieu panah anu tatayna 20 anu akurna 3 berarti tinggalnya 17 nu 17 dideuleu kakarak nu tepat sasaran ta eta ieu ngaranna ieu teh cara-cara perlombaan memanah sistem muhatoh mantakan di dieu paman zada bi ada di kaza panadilun aya pahwana dilun saha jelema anu menang tina anu ieu teh tina persamaana aya sabaraha dicokot kemudian ketepatan aya sabaraha eta anu dimenangkeun dina perlombaan eta ya Allah Gusti Masya Allah deui wabayanu adadi nauirromi bayanu adadi nauirromi persyaratanna kudu ngajelaskeun sabaraha kali ieu teh narik anak panah lamun seuling 4 kali silih 4 kali lamun silih 5 kali silih 5 kali kudu jelas ulah kieu ye ari Ki Jaid set manah aya 10 kali bang ari Mang Bakar mah ngan ukur 6 kali doang atau teu ngimbang nu itu mah ngan 10 kali memanah ari Mang Bakar mah 6 kali teu ngimbang mantakan kudu disyaratkeun dijelaskeun lamun 10 kali narik anak panah 10 kali lamun 8 kali narik anak panah 8 kali narik anak panah geus antara Jaid jeung Bakarnya bahwa ieu teh narikna teh 10 kali sesuai ke jeung perjanjian ieu kudu dijelaskeun mantak di dieu persyaratanna naubah bayanu ada di nauirromi ya Allah Masya Allah termasuk wabayanu adadil isobah ta isobah teh ae adadul isobah kudu dijelaskeun deui ku juri ye anu menang teh ieu lamun pas misalna nancepna ka beuleh tengah
eta engke terhitung poin nu asup kana tengah pas eta poin anu henteu berarti henteu kaasupkeun kana poin. Isobah tah naon anu endek ieu teh ditepatkeun sasaran lamun cak juri teh garis katilu nu kudu dibeunangkeun atau berarti kudu eta tepat sasaran teh garis katilu geus jaet bakar tepatkeun sasaran kadinya lamun pas menang poin lamun henteu pas henteu menang poin. Ieu pun juri kudu ngajelaskeun seperti itu kajang mana nu menang jeung mana nu eleh. Masya Allah. Termasuk masa patur romi. Masa patur romi jarak jauh daripada memanah. Cak juri ieu jarak jauhna misalnya 10 meter kudu jelas ulah kieu ye geus lah sadaekna bae teu bisa. Henteu bisa sadaekna atawa henteu dijelaskeun ku juri teh ari jaet mah manah teh jarakna ngan ukur 5 meter ari Mang Bakar mah jarakna 10 meter itu teu ngimbang teu meunang kudu akur mun 10 meter 10 meter mun 5 meter 5 meter sama-sama antara jaet jeung Bakar. Ketepatan eta tia masa patir romi termasuk qadrul gordi tulan wa ardon ta ieu termasuk eta teh qadrul gordi tia sasaran anu dituju ieu baik jauna maupun lebarna kudu aya keseimbangan posisi antara jaet jeung Bakar anu lomba teu meunang henteu aya saimbang. Qadrul godri ieu teh kecuali geus aya arena khusus. Mun cak urang mah geus aya lapangan memanah khusus. Ieu geus aya gedung khusus memanah. Didinya geus aya aturan-aturan tertentuna atuh eta mah geus teu kudu dijelaskeun deui geus aya mantakan illa aya qada eta teh bi maudiin fihi pardun maklumun kecuali lomba memanahna ta aqoda teh akad munadolah lomba memanahna di arena anu enggeus dikamaklum enggeus teu kudu dibejaan deui tah mah karena memang enggeus aya eta teh lapangan-lapanganna panjangna lebarna sistemna jeung sajabana enggeus aya aturan mainna enggeus teu kudu diomongkeun sama-sama tahu antara jaet jeung Mang Bakar. Gusti nu agung tah ieu masih encan anggeus lantaran ieu teh engke bakalna sistemna teh aya sistem paro istilah dina memanah kemudian aya sistem khozak aya sistem khosak mimpin puyang bae kan sistem teh ieu teh sistemna aya sistem paro aya sistem khozak aya sistem khosab ta eta teh engke juri nu ngomongkeun ieu perlombaan make sistemna sistem parok kos kumaha sistem parok ieu sistem khozak kos kumaha sistem khozak ieu sistem khosab kos kumaha sistem khosab ieu engke bakalna mantakan istilah dina memanah manah tilok nyaho gen teu puyang kan ieu sistem bakalna insyaallah dijelaskeun ieu istilah-istilah anu cara dina perlombaan wallahu a'lam bis